Wilujeng enjing para wargi dilebet Gusti Yesus. Renungan urang kanggo enjing ieu nyaeta bab anu kaopat. Manusa perlu dua kali dilahirkeun. Nikodemus reuwas sawaktos Yesus nekankeun yen anjeunna kedah dilahirkeun deui. Kanggo Nikodemus mah eta hal anu aneh. Sabab sagalana oge di dunia ieu mah mung dilahirkeun sakali. Hayu urang ngaos tina Yohanes pasal 3 ayat 6 dugi ka 8. Anu nerangkeun yen urang kedah dilahirkeun deui. Manusa teh sacara jasmani lahir ti kolotna anu sifat jalma. Tapi sacara rohani mah dijurukeunana ti Roh Allah. Anjeun ulah heran, care kaula tadi kabeh jalma kudu dijurukeun deui. Angin niup ka mana karepna, anjeun ngadenge sorana, tapi teu nyaho ti mana mimitina jeung ka mana tuluyna. Jalma anu dijurukeun ti Roh Allah teh saperti kitu. Kumaha pangna bisa kitu? Tanya Nikodemus. Gusti Yesus ngalahir. Manusa teh sacara jasmani lahir ti kolotna anu sifat jalma. Tapi sacara rohani mah dijurukeunana ti Roh Allah. Yohanes pasal 3 ayat 6. Yesus ngemutkeun Nikodemus yen manusa nyaeta ciptaan anu unik di antara sagala ciptaan Allah. Sabab manusa ngagaduhan salira sareng roh. Kusabab kitu manusa ngaraos teu salah upami nuang daging sasatoan. Tapi manusa pasti ngaraos dosa pisan upami nuang daging manusa. Sabab sacara naluriah ngaguduhan roh samantawis sasatoan mah henteu. Yesus nyarios ka Nikodemus yen manusa perlu dua kali dilahirkeun. Margi manusa ngagaduhan dua sifat alami, nyaeta sacara jasmani sareng sacara rohani. Sacara jasmani urang dilahirkeun ku ibu ka dunya ieu. Tapi upami urang hoyong lebet ka dunya rohani Allah, urang kedah dilahirkeun deui ku Roh Suci kanggo lebet ka dunyana Allah. Walaran ieu katingalna muaskeun Nikodemus. Salajengna Nikodemus ngabayangkeun sapertos kumaha anjeunna tiasa dilahirkeun deui. Nikodemus ngawitan ngemut. Naha dilahirkeun deui teh aya hubunganna sareng ritual keagamaan sapertos anu parantos dialami ku anjeunna. Naha dilahirkeun deui anu dimaksud ku Yesus teh ngacu kana baptisan. Naha ngacu kana perluna diajar agama. Atanapi maksud Yesus ieu ngarujuk kana fenomena supranatural sapertos bahasa lidah. Sakali deui Yesus salaku putra Allah tiasa maca kana pikiran Nikodemus sareng ngawaler kana patarosan-patarosan anu kasimpen dina pikiranana. Yesus nyarios ka Nikodemus yen kalahiran kadua ieu henteu katingali. Sami sapertos angin anu henteu katingali. Samantawis baptisan, kelas katekisasi, atau bahasa roh eta tiasa katingal sareng tiasa difoto atanapi divideokeun. Salajengna Yesus ngajelaskeun perkawis kagunaan angin. Sawaktos angin ngahiliwir, urang tiasa nguping sora daun anu kokorosakan. Kitu deui urang tiasa ningal roman bungah jalmi-jalmi anu ngaraoskeun tiupan angin anu ngahiliwir tapi teu tiasa ningal angin eta. Urang tiasa ngabayangkeun sapertos kumaha hirup ieu
moal bagja tanpa angin atawa kipas angin. Pohon kitu deui hiji kahirupan tanpa dilahirkeun deui. Bakal jantan hirup anu surem tanpa ayana suka bunga. Ieu ngagambarkeun kacida bagja pisan sareng gumbirana hirup ieu upami ngalaman kalahiran kadua. Sanos urang teu tiasa ningal cara kerja kalahiran kadua, namung urang tiasa ningal pangaruhna dina kahirupan kadua ieu. Seorang pameget anu parantos ngalaman kalahiran kadua ieu tangtos bakal jantan caroge anu sae, rama anu sae, padamal anu sae, tatanggi anu langkung sae, sareng janten anggota gareja anu langkung sae deui. Sami sapertos upami saurang istri anu parantos ngalaman kalahiran kadua tangtos bakal jantan istri anu sae, ibu anu sae, ibu rumah tangga anu sae, tatanggi anu langkung sae, sarta anggota gareja anu langkung sae. Para nonoman anu dilahirkeun deui jantan murangkalih anu langkung sae, murid anu langkung sae, rencang sakelas anu langkung sae, sarta jantan anggota kelompok pamuda anu langkung sae. Sadayana anu parantos dilahirkeun deui bakal nampi damai sareng sukabungah anu langkung ageung. Nikodemus hoyong dilahirkeun deui. Salami ieu Nikodemus pengkuh nyepeng pageuh kana ritual kaagamaanana, tapi nyatana bosen pisan, ngabebankeun sarta tanpa gairah. Nikodemus ngerasa sono kana angin spiritual anu niiskeun kanggo masihan sumanget ritual keagamaan anu ngabosenkeun. Nikodemus hoyong dilahirkeun deui ku Roh Suci supaya anjeunna tiasa ngantunkeun dunya agama kalebet dunya karajaan Allah. Namung Nikodemus teu terangeun kumaha carana. Naha keagamaan saderek ngabosenkeun, ngaberatkeun, sareng ngajantenkeun saderek janten surem. Kalimah piwuru kanggo urang sadayana, hirup tanpa angin, karaosna ngahgar sareng hareudang. Pon kitu deui upami hirup urang teu acan dilahirkeun deui, karaos pikasieunneun. Hatur nuhun saderek sadayana parantos ngupingkeun, wilujeng patepang deui dinten enjing. Mugia Gusti Yesus ngaberkahan.